Sampurasun mang wilujeng wayah kieu nya mang. Tah ayeuna urang eukeur naon teh? Eukeur naon ngaranna teh ngarontog mang. Biasa mang. Urang kampung mah kieu mang, urang desa mah kieu mang. Jadi urang teh diajarkeun ku kolot teh baheula teh nyaeta disiplin, jujur, tanggung jawab jeung daek gawe mang. Jadi supaya ulah sampai budakna di masa dewasana engke supaya henteu nyusahkeun batur mang. Komode nyusahkeun kolot nya mang. Jadi bisa mandiri lah gitunya mang. Tah gitu. Jadi aya paribasa mang. Kolot nitah teh aya paribasana anggeuskeun heula eta tong waka balik. Tah gitu mang. Jadi bahasa militer nama jangan pulang sebelum menang. Nah seperti itu mang ya. Campurnya mang bahasana banyak, bahasana campur oge nya. Nu penting mah urang ulah males, ulah nyusahkeun batur, minimal ulah nyusahkeun kolot lah mang ya. Oke mang, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kita semua, menginspirasi buat orang banyak juga ya mang. Jadi jangan pernah mengeluh dan jangan pernah merasa tidak dihargai mang. Karena pada dasarnya kita dihargai karena kelakuan kita sendiri mang. Kita bisa dihargai karena kelakuan kita sendiri ya mang. Nah seperti itu. Oke mang, kita panen mang. Ngalapare. Oke mang, terima kasih banyak.